Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Isa Azkia Zaura ti kelas 10 IPS 5. Abdi bade ngadongengkeun carita tentang kuda hade budina. Aya maung eukeun manggeus kolot katambah gering ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareup maung nuker gegerungan tea. Ceuk munding sia make gegerungan rek nyambat ka saha moal aya nu nyaaheun ka sia mah sato jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nuker gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akay-akayan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureukeun maung neuker sakarat. Kajaba sakadang kuda nempo sato-sato sejen ngalumbira teh manehna mah ukur gogodeg. Ceuk domba. Kunaon sakadang kuda kalakah gogodeg kitu? Lain teh tah si belang teh kusampean. Lain mbah heula si belot ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayaanana pan keur gering, manehna teh keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureukeun kitu. Meureun ceuk batur teh rajen aya kawani ka anu keur sakarat saenggeus ngadengi omongan kuda kitu. Sakur sato nu aya di dinya jempe sarta pating laleos ka leuweung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.